ngeresel. Oh, kumaha lamun ayeuna uang tata rucingan dewe. Setuju? Tebaknya. Hewan naon anu mata kabingkeun? Sapi? Sanes. Doma? Sanes. Eme? Sanes. Naon atuh? Monyet. Hah? Naon kok bisa monyet? Tuh kan tak, monyetnya bingung. Mang, Naon? rante. Naon perbedaan emas sareng monyet? Perbedaan mang sareng monyet? Nyaho mung lieur mang mah. Teu apalah. Mau ngajawab? Moal, Halo? kaluk. Beneran? Heuh. Ganggu we. Naon atuh? Hoyong terang Alif. Naon jawab? Perbedaan emang sareng monyet teh, upami monyet nu teu jiga emang, upami emang mah jiga monyet. Mang tong nyoe HP. Aku mah urang we. Sok ayeuna coba tebak. Tebak naon? Naon bedana maneh jeung harimau? Nah, nyaho lah lieur ieu. Denge Mang. Lamun maneh mah tara ngadahar harimau, lamun harimau mah sok ngadahar maneh. Duh, tak di kampung mah hoyong ke warung teman dapat hararese. Jauh deui. Muhun pugubi. Kela. Itu teh jiga Mang Gondrongnya, Bi. Wah, muhun. Kerjain yuk. Hayu. Mang Gondrong, nuju naon eta kituan? Eta acuh geus siga nu ebel. Kaning si abu aing keur capek teh. Mang Gondrong, kada ieu lah sekedap. Aya naon cenah atuh? Mang Gondrong, Naon? ayeuna mah urang tata rucingan. Tata rucingan naon? Naon bedana Mang Gondrong jeung pacul? Naon sok? Nya jawab. Apa? Naon bedana Mang Gondrong jeung pacul? Lamun pacul mah paranti pacul, lamun Mang Gondrong mah anu macul. Dipacul geura. Aduh ya. Si geulis kanyaha kasayanga. Sok sing tiri gedenya. Kayak kuah dihamilan. Nuju naon, Mang? Aya barudak mangor. Ieu keur ngurus hayam, Neng. Oh muhun, Mang. Naon, Neng? Mang tos suami ngurus hayam. Mang mah geus 40 tahun ngurus hayam, malahan hayam ku Mang mah geus pernah di rumah tanggaan. Oh nya, Mang. Naon? Neng gaduh tata rucingan. Hayam naon anu osok di teangan? Hayam naon sok di tangan? Hayam pelung, Sanes. hayam bangkok, Sanes. hayam naon atuh? Hayam leungit. Cok Pak. Dong. Sok Pak, sok. Sok. Dong. Naon Pak? Udah kucingan deui. Mending cipta. Jadi Oh, gitu. Wah, sekali deh. Kita Kira-kira. Gondrong gitu, gondrong. Urang tata rucingan sok gitu. Gondrong. Urang tata rucingan sok.